Ya
وسلم وبارك عليه. الفاتحة. إياك نعبد وقال أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينfiqun. Segala puji kesempurnaan puji sadayana milik Allah, sadayana perkara lahir sareng batin, kasampurnaan sadayana milik Allah. Kukudrot sareng irodat mantena urang sadayana ditakdirkeun dina danget ayeuna masih dipasihan sehat lahir sareng batin. Eta perkara nikmat anu kacida ageungna. Percuma mobil anyar, imah anyar, motor anyar, salaki oge nah gitu. Sarumangan mani tararik jika nu hararayang anyar deui percuma sagala alalanyarnya, mobil badag, imah badag, motor badag, salaki badag percuma lamun gering, percuma upami henteu sehat, gaji 100 juta tapi dilarang ku dokter tong kana daging. So mobil mewah nya tepikeun ka 2 miliarna tapi bisul dina bujur. Cik arek kumaha numpakan mobilna? Hah? Da kabayang pangajian da moal kieu posisina teh nyararang ngejeng kunaon bisul dina bujur. Teu sapira nya mang pirang-pirang kanikmatan bakal leungit lamun teu sehat. Kahartos saali tue anu nontot bool sok ih pararingung ek duit karena motor teh ih teu daek cicing butak-gitek we gitu. Tah eta teh kakara nontot bool. Kabayang teu salaki ibu lain ngan seukur nontot aya anu ngamah ih sia tah ih tos. Jadi sehat teh sangat penting, makanya kedah disyukuri. Alhamdulillah. Jadi hapunten ya Bu, urang singkat. Ketua Majelis Taklim ya tong lama-lama teuing cenah. Nu penting mah singkat, padat, jelas. Gitu we lah. Ya daripada panjang-panjang naon sok ditanya anu waktu materi bulan kamari atau ustadu kamari. Paroho gitu. Komo anu serius mangga bahas teh eta we kalakah nunutan gitu. Jadi kieu we Bu, hirup di dunia teh hakikatna ujian, filter, penyaringan. Karena kita bukan berasal di alam ini, kita teh kudu kembali deui kana alam asal urang, akan dikembalikan kana asal anu semula. Syarat ada aturan yang Allah berikan sebagai Sang Maha Pencipta, mere aturan tah supaya kembali kepada habitatnya, kepada asalnya, tah aturanana nya tidak mungkin naik kelas tanpa ujian. Kartos Bu, seperti itu. Jadi tong kaget lamun masalah hirup di dunia, kabingung, kapusing, kasetres jeung masalah katinggal ya ibu-ibu teh katinggal teh tarereh kolot ieu teh sabab mikiran
masalah. So hoyong salagar deui hoyong nara repeh teh. Oh. Karena masalah itu, karena hakikat hirup di dunia mah masalah. Jadi jangan takut masalah. Hiji eta, yang kedua jangan cari masalah. Tah yang bikin stres, anu bikin bingung, anu tereh kolot, kadang-kadang majeng salaki teh osok pase. Naon sok? Cari masalah. Kan jodoh pakti bagja cilaka 4 bulan dina narika di patuangan. Kita di dalam perut ibu nih dulu 4 bulan itu sudah ditulis jodoh pati bagja jeung cilakana rezekina sugrianing pekerana udah dicatat. Saha anu ngajamin jeung anu nentukeun eta? Hakikatna setiap orang menjalani proses takdirnya masing-masing. Ieu kalakah ribut jeung stres kadang-kadang pasea jeung salaki gara-gara mikiran isu, mikiran bulan hareup. Padahal cek kakek kata cik tapi moal ka bulan hareup. Udah pasti ibu ya nu malalotot nih sampai nggak sampai bulan depan. Istriku nih yang paling cantik saat ini. Yakin bulan depan kita masih hidup? Cang baboroah bulan depan engke we sore cantan tubun. Naon jeung lieur jeung bingung mikiran setahun 2 tahun. Yang penting mah bider. Nah, atau bider? Siapa di sini guru bahasa Inggris? Menikmatin apa yang ada saat sekarang gitu. Boga 2 kilo nges pikiran heula tong mikiran ieu kumaha isu can puguh tepi ka isu eta tah anu bikin stres jeung bingung teh bikin masalah gitu. Seragam teh encan beak anu kamari teh nges pesen deui. Paingan salakina tepikeun ka beak buukna liur. Seragam RT, seragam majelis buta ganti, seragam senam, seragam naon deui? Oh, seragam goes, duit deui. Eta nu bikin lieur teh, bikin masalah. So, anu sareuni teh eta nu bikin lieur teh cik. Ari ibu makan sekali makan 1 piring atau langsung 5 piring? Aya nu sahuap-sahuap, aya nu sasenok-sasenoknya. Leres teu? Tapi nah itu mah badag jiga nama kieu ngahuapna. Nah atuh kamari saeutik sanguna. Sakali ngahuap tamahan teu jadi balikan deui. Tah kitu anu bikin lieur teh kita mikiran anu can puguh kitu nya. Beas aya keneh geus lieur geus bingung, baju aya keneh geus bingung geus lieur, mikiran seragam teu karunya-karunya ka salaki. Gusti nu agung tah anu karunya mah ieu entong ieu mah ti abi pribadi ieu da lalaki keun bae da teu aya saragam keur lalaki mah ieu. Jangan sedikit-sedikit saragam karunya nu teu boga duit jadi hoream ngaji, jadi era ngaji, jadi embung saeutik-saeutik duh well. Tah sia saha ieu ketua majelis taklimna carekan ku dewek. Gitu terus
lamun mah gitu. Tapi ditanya heula ketua majelis taklim meulin teu atau bonusna? Lanjutkan bun, lanjutkan. Tos tak gitu nya karunya bilih aya nu teu gaduh artos da salami da jalmi teh sadayana teu sadayana gaduh artos teu sadayana gajihan nya komo keur sakola mah biaya keur bayar anu tah geus we saragam anu baheula anu tahun 2000 geuningannya cuman ini baheula pake geura duh sararawe cenah heuh bae eta mending belikeun kana beas kumaha ada geus pesen awios aya tos pesen mah tos malalayar tos lunas da can atos dacan nya bayar atuh lunasan tos karunya eta gaduh eta bi teh gaduh raka di RT genep anu panghujung pangpojokan tara balik-balik da sieun dipenta keur iuran seragam kidalang terus tah gitu anu bikin lieur bikin stres mah sok neangan masalah eta nu jadi masalah gitu sepakat henteu sok ibu teh sehat nya amek-amekan sabab hayang baso hoyong seblak ieu teh keur sehat keneh aya tanaga kalakah amek-amekan jubras-jebris ka salaki tepikeun ka beak tanaga cik masuk akal henteu kan meuli baso meuli seblak teh supaya aya tanah hari ieu keur aya tanagaan keneh kan laka dibeakeun keur ngamekeun salaki kumaha tah eta nu bikin masalah teh ieu tong dibiasakeun mengukur kemampuan ku baju batur atawa ngukur batur ku baju sorangan. Jangan pernah dibiasakan untuk membanding-bandingkan. Itu tuh tingali si anu mah, tuh tingali si anu mah. Ieu sabenerna mah pasangka-sangka. Sok anu pangageungna gaji pasti bakal aya perkara anu dikorbankeun, anu teu bisa menikmatin seperti kita. Betul Bu? Bersyukur anu salakina pangangguran teu gawe wae unggal poe dicoo salaki. Ih kitu papanggih jeung salaki, ngobrol jeung salaki, makan bareng jeung salaki, nikmat eta teh. Gede nama gede sana duit tapi salaki jauh wae cik mending mana salaki aya wae di rumah makan mah tetep makan jajan tetep pangabutuh maka cumponan da lain salaki hakikat nama anu nyumponan teh memang takdirna jalanna hirup masing-masing anu bikin riweuh maka hayang gengsi dan gaya hidup itu mau make baju ieu mah era di baheula ieu tah eta nu kitu padahal make karung ge bisa ngaji mah makanan ke mah minggu hareup malah ke karung we gitu satuju nah nyanya atuh manya emangna barangkal itu si emang tuh anu barangkal anu keur ngagali itu tuh naon PDAM. Terus kembali lagi Bu, jangan berharap selamanya hidup kita ini senang bahagia. Wal
Karena hakikatna rasa bahagia teh ku sabab aya kapeurih, aya ka nikmat teh ngarasana nikmat teh ku sabab aya kasusah. Satuju kitu tah. Jadi udah satu paket. Contohnya gini Bu, rasana nikmat punya mata di saat diberi penyakit nyeri panon. Lagi sehat begini mah nggak sadar kita teh punya mata, teu sadar urang teh punya panon. Jol kacolok ke perih atau belekan unggal peuting, karasa nikmatna boga panon. Kahartos Bu. Jadi ngahajak ku Allah diberi masalah teh meh timbul rasa syukur. Sok Bu, kapan berapa kali kita merasa terima kasih bersyukur dengan adanya tangan? Gaduh panangan ieu. Berkali-kali. Di saat apa Ibu punya rasa syukur bahwa kita itu punya tangan? Kak Deker mencetan Mas Toyo. Gitu. Nah, ku Allah teh ngahaja weh aya hiji takdir supaya tangan teh sakit. Biar kita merasa kita teh punya tangan. Sengaja dikasih sakit gigi, sakit mulut, biar kita teh punya banyak nikmat di mulut ini. Itu tak sengaja kita sadar punya mulut, kita sadar punya mata, punya tangan, punya tubuh, punya jantung, punya ginjal. Tah lamun mah diberi masalah. Ngan kita mau sadar setelah dikasih masalah? Baru kita sadar dan berterima kasih setelah dikasih penyakit? Apakah kita sudah sadar setelah kakinya patah? Karena udzubillah. Nah, paingan cekolot kudu nganyang kapageto. Jadi, ya belajar hal yang baik itu bisa dapat dari siapa saja. Tapi yang paling penting sekarang begini Bu. Kusabab jodoh pati bagja cilaka tos ditakdirkeun ti dituna. Ku Allah anu geus nangtukeun. Urang tong lieur ku urusan hirup. Ngan lamun mah sepakat atau cuma berhenti di situ bahaya, bisi asup kana golongan qadariyah. Aku mah Allah we, miskin ku Allah, beunghar ku Allah, diteke ku Allah, belekan ku Allah, gering ku sakabeh we ku Allah. Padahal aya keterangan ma asoba min hasanatin faminallah. Ada perkara yang baik itu dari Allah. Ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Apabila ada perkara buruk yang kita rasakan itu dari diri kita sendiri. Nah, supaya tidak tersesat, tidak masuk karena qadariyah, harus digabung dua hal, ada qadariyah, ada jabariyah. Jabariyah mah begini, usaha we bebeakan tidak pernah melibatkan eksistensi keberadaan Tuhan. Wah, beunghar hasil gawe, kieu teh hasil usaha, kieu teh upaya kuring, ya tidak melibatkan Allah, eta ge sama sesat. Nah, dua-duanya doa, usaha, ikhtiar jeung tawakal. Ikhtiar mah macam-macam. Kaluar ti imah bismillahi tawakkaltu ala Allah, sasapu ngored berangkat asal kaluar ti imah niat usaha keun da anu ngadatangkeun rezeki mah lain pagawean saha Allah kene. Karena loba jalma anu gararawe tapi teu meunang gaji, dibawa kabur gajihna teh ku bosna. Kitu kahartos Bu. Kan loba anu kerja anu gawe tapi teu pernah nyekel duit. Kusaha dicekel duitna? Ku bojona. Tak ieu nu kieu patut tukang meakeun duit sadak.
gitu nya. Teu seuri pamajikan mah da can gajihan gitu. Cing tong ngalamun bun di Zoom sia ku urang geura tah mereka tingali. Jangan lupa like dan subrek tah gitu. Setuju Bu? Siap? Jadi sering ngobrol jeung bojo. Sing horeng anu bikin stres, anu bikin bingung, bikin capek, kita memikirkan yang bukan tanggung jawab kita. Geus ditanggung jawab ku Allah, tapi urang milu mikiran. Gitu, arih araan nafsaka at-tadbiro. Nya dina hikmah ditetelakeun sawabikul himam la tahruku aswarul aqdari. Sanajan usaha bebeakan paeh poso beurang peuting bebeakan, tapi ari takdirna can beunghar mah moal bisa tembus kana takdir anu geus dicatetkeun ku Allah. Tapi pagawean jalma teh sare teu usaha tapi tetep teu eleh ku batur. Senang nikmat we hirupna teh sehat, awak ngabadagan, budak balalageur. Ih, teu salaki teu wani. Wih. Nya raja di imah teh. Tah, eta jelemana tah urang tingalikeun tah. Tah. Tah eta tah. Anu urang Banten tah, Laik dan Subrek tah. Kurang Pandeglang ngurus tunyung. Nah gitu Bu. Ya, tugas kita mah hanya berusaha, berikhtiar. Hasil mah kumaha Allah. Aya jalma anu paeh poso subuh, geus beres subuh kadang can subuh geus belecet usaha. Balik peuting keneh, bahkan init peuting sampai 2 poe teu balik-balik teping ka saminggu 2 minggu teu balik-balik cantang ku hasil. Tapi naha jalma anu pagaweanna sare cicing katingali teu usaha, tapi naha loba duitna. Ieu sok tingali jalma kuliah sakolana luhur tapi eleh dina masalah penghasilan mah ku jalma anu SD oge teu tamat-tamat acan. Eta teh untuk membuktikan yang ngatur rezeki mah lain pangkat jabatan titel lain tapi Allah. Uninga ieu lain baik disebut iklan oge. Uninga al-maksum. Tah pom bensinna mani pabalatak sa Kabupaten Bandung sampai sa Jawa Barat. SD ge teu tamat. Ayeuna jiga nama di Bandung teh pang beunghar-beungharna. SD ge teu tamat, tapi anu digararawe lulusan sarjana bahkan doktor tepikeun ka profesor gararawe milu gawe ti jalma anu SD oge teu tamat. Eta rezeki teh kitu. So tong lieur ku urusan rezeki, aduh kurang deui tah eta gengsi gaya hidup anu bikin stres. Kahartos Bu? Kahartos? Tah cukup atuh ari kahartos mah kanonang diteruskeun oge kapanjang-panjang. Tos cekap ayeuna mah urang sharing we heula bisi aya pertarosan nya urang konseling. Sok, ada pertanyaan? Oh. Cung sok bebas tuh. Sekarang mah ada pertanyaan. Silakan. Ustaz kan rezeki mati jodoh diaturnya sama Allah. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalkan kan jodohnya pasti diatur ku Allah, tapi ada misalkan orang yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun bahkan sampai meninggal dia belum mendapatkan jodoh, belum menikah. Bagaimana kita menyikapinya? Harus diatur ku Allah. Jadi takdirna kitu teu kawin-kawin. Di akhirat ada bakal ada jodoh.
Nah, Di akhir nama orang yang jodoh gitu. ya insya Allah gitu. Bakal ngan lil di ibarat makan. Bakal semua juga nya ngan teu meunang dageuna. Contohna kieu ye. Saya kan menikah. Meninggal. Di akhirat juga sama. Nanti dipertemukan lagi, diibaratkan makan, analogi nate ngan makan nate aya dangeuna, nikmatna dahar teh aya dangeuna tah kitu bun. Jadi kumaha cenah takdir juga kitu engke di akhirat makan makan ngan teu boga dangeuna kitu makana beruntung jalma anu minang kawin loba dangeunana gitu. Tah, naon suraseri luar baliar pun. Jadi gitu. Sok dina nasi berkat, tempe we hungkul. Tapi lamun aya bihun, aya tahu, aya naon deui? Aya hayam, ngan eueuh samel. Teu rame. Tah kitu. Nya takdir itu tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah mah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib teh proses perjalanan manusia itu bisa dirubah. Apakah mau pilih A, mau pilih B, kita yang menentukan. Nah, hasil dari keputusan tersebut kan ada proses, tak itu takdir. Gitu kahartos. Contohnya takdir saya teh menikah, tapi nasib saya bisa ditentukan sendiri, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, kumaha saya kahartos. Tapi toh pada kenyataannya tetap we hiji eta teh takdir kahartos. Sanajan dimung-mung tuh hayang teu niat-niat acan ari geus takdir nama nganterkeun nu nikah. Jika teman abdi babaturanana rek kawin dianterkeun dijajabkeun duka teuing alasan naon di tengah jalan jok kabur atuh tanggung jawab anu nganter kalakah dikawinkeun jeung anu nganter tah abi hoream nganterkeun anu kawin teh sieun kitu gitu. Makana bun mun nganter tong milu nya, mun nganter nu kawin tong milu bisi kajadian jelema maot gitu. Pak Ustad geus senau, yes gratis. Aduh seuri atuh bun menang mikir ada teh. Gitu. Makana sok hoream nganterkeun anu nikah ke teh nyerenkeun teh. Pas keur nyerenkeun jog geletuk teh maot lalakina teh. Aduh, bingung kan milih nu kaset jeung ora keneh. Ya, Ustaz Senawios, ridho lillahi taala. Kumaha atuh? Aduh, tos. Tak gitu. Lanjut yang lain, Cung. Ada lagi? Udah? Rio ngebahas nyanung mah duit loba imah seseg hiji 2 3 budak jalu anger teri do keun teu sawios-wios ngan lamun tos ninca montos geus ninca kana takdir heuh berarti jodoh pati bagja cilaka takdirna eta jalma teh kudu kitu kahartos Bu. Yang khawatir begini Bu, sing saha jalma anu teu syukur kana nikmati kami surah Allah, teu sabar kana musibah ti kami surah Allah, jik keluar ti kolong langit kami, jeung jik teangan pangeran salian ti kami tah anu teu narima kana takdir tepikeun ka amek-amekan ku narima takdirna ieu takdir teu boga duit, takdir gering, takdir salaki nyanung deui eta teh takdir geus curatan urang teu narima
tah yang dikhawatirkan orang bisi murtad. Kesuaikan baik Gusti, ieu teh takdir ti Gusti, abdi nampi keun wios Gusti. Tah perang we ibu, perang pahade-hade ngalayana gitu. Itu semangat ngebahas ieu mah. Tos. Jadi tidak ada pertanyaan lagi? Enggak ada, cukup ya? Mudah-mudahan urang atuh salamina disehatkeun amin. Lahir sareng batina oge sehat amin. Atuh da urang teh gaduh lungsuran urang sebagai penerus perjuangan kita nya sing dibararagjakeun hirupna nya sing soleh-solehah, sing cerdas, sing pinter, sing jadi ahli ilmu, sing sukses hirupna berbakti ke agama, bangsa negara sareng keluargana orang tua. Nah, amin. Tak kitu atuh mudah-mudahan ku barokah urang ieu ruang riung dina majelis taklim, ku barokah kieu keun kun bae kumaha ayana, nu penting mah kabutuhan terpenuhi. Kitu bunya tong lieur nya. Oh da sunah sehat keneh teu gawe-gawekeun, salagi masih keneh makan, masih keneh marahan ieu teh Bu. Mana geuningan eueuh, cenah masih makan. Alhamdulillah masih kena tiasa tuang, masih kena tiasa ngaleueutkeun. Syukuri alhamdulillah. Sebagai kesimpulan yang terakhir, saya tanya, flashback diingatkan kembali. 2 bulan yang lalu pernah dibahas. Bu, nyaah ke anak? Nyaah? Mikirkan masa depannya? Jawab, dipikirkan masa depannya? Kebutuhannya dipikirkan atau tidak? Ditanggung, disiapkan semua keperluan anak-anak kita, ditanggung, disiapkan, dipikirkan ya? Nah, anak-anak mikirkan ente? Stres ente? Mineng minta duit ente? Oh. Nah, tak pernah stres, tak pernah bingung, tak pernah cerik anak kita. Kenapa? Karena punya orang tua. Karena punya orang tua. Eta Bu, eta teh ilmu urang ge sarua. Allah mah jauh leuwihnya leuwih perhatian, can menta ge geus dibere, geus dibikeun. Ilmu budak dipake ku urang. Teu milu pusing, teu milu bingung ku sabab boga kolot. Urang ge sarua, tong bingung, tong pusing. Nu penting mah berperilaku baik. Dipikanya eta budakku kolot, teu menta ge osok langsung dibe. Ku sababnya urang ge ka Allah kitu. Kudu pikanya aheun kolot. Kudu pikanya aheun Allah. Tah kitu. Pasrahkeun. Gusti, mangga abi yakin yang percaya. Sok buktikeun. Nya. Insya itu ya, mudah-mudahan atuh ieu aya manfaatna nya kanggo abdi khususna umumna kanggo sadayana anu sami hadir dina ieu pangaosan tur atuh salangkungna anu ngupingkeun ieu pengeras suara, mudah-mudahan nya kesimpulan terakhir tong hilap torekat syariat hakikat makrifat. Usaha ikhtiar mah naon bae, usaha arek kuran koren arek naon bae nya ikhtiar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.